leles sakumaha leles ta besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Mantak urang lamun ngadoa Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti pangleleskeun hate sarwiti anu keur meujana manglah terbogoheun ka kaula malah ngahina ka kaula nyiduhan ka kaula teh nganggap bahwa kaula teh lain jelema pajal kamang mangkula di hareupeun nyana. Gusti pangleleskeun kama layyantal hadid li Daud alaihi salam sakumaha Gusti ngaleleskeun besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Beres ngadoa masyaallah sarwiti datang. Kapending oh kamu sarwiti enak di dekat di kulandek nambahan omongan kula bawa kapendi teh jore kuari meuleuy jore sia suka aing wajur teu wajur iyalah kamalayan tal hadid li Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa ge sarua bae batu zamrud antu sakitu telasna sakitu kandalna sakitu herangna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين والله أعلم بالمراد. وكتبنا lan wis tuliskeun isun agung lahu kada Musa fil alwahi dalam pirang-pirang lauh ay alwahi Taurat tegese pirang-pirang lauh Taurat wa kanat min sidril jannah lan anaya alwah iku tetep saking dandaunan surga. Awazabarjudina tawa intan zabarjuda wazamrudi sabatin awasyaratin atawa saking batu zamrud kang pipitu atawa 10 mingkuli syai'in saking saban-saban suwiji-wiji utaju ilaihi fiddini kang den butuhkeun apa ilaihi maring kuli syai'in dalam agama mau'izatan tegese piwuruk wa tafsilan lan perincian tabinan tegese pertalaan likulli syai'in kadua saban-saban suwiji-wiji badalun minal jari wal majrur yaiku dari badal saking jar majrur qablahu ing dalam sadulukeun mau'izah fakudha maka ngalah sira Musa ing Allah qablahu qulna iku tetep ing dalam sadulukeun lafaz fakhudna utawi lapad kulna muqaddaran alekang den kira-kirakeun fakulna maka ngucap insun agung khudha biquwati dalam sirah Musa ing Allah biquwati dalam tetap kalawan kuat bijidin wa jihadin kalawan nemen-nemen jihadin lan sungguh-sungguh wa mur lan marenta sirah kaum maka ing kaum sirah Yakub maka bakal ngalap ya kaum maka biasanya kalawan kang leuh becik-becik Allah saurikum besok bakal ningalikeun insun kum ing sira kabeh darul fasikin ing desane wong kang fasik kabeh. Firaun tegese raja Firaun wajbai lan pirang-pirang wong kang anut ing Firaun wa hiya misu
lan utawi ya darul fasikin iku negara Mesir kita tabiru bihim repon yen tah gawe ibarat sira kabeh bihim kalawan fasikin ta'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah alam bil murad sausup besok bakal megoskeun isun agungan ayati saking pirang-pirang ayat isun dala il qudrati jadi pirang-pirang dalil kekawasan insun alil maslahati wa ghairiha saking sakehekeun dan damelan liana maslahat alladzina takabbaruna wa kakang pada sarombong ya alladzina kabatiladi dalam bumi di ghairi hakal tetep kalawan orang haqq ya nakhdalahum kalawan yang tengah hinakeun ya Allah hum king alladzina fala yatafakkarun maka orang berpikir ya alladzina kabeh pihak ing dalam itu pihak ing dalam ayat wa yarau kul ayatin lamun ningali ya alladzina ing saban-saban ayat layun minu biha maka orang iman kun ya alladzina biha kalawan kul ayatin wa yarawlan lamun ningali ya alladzina sabila rusdi ing dadalan tariqi rusdi tegese dadalan sabil tariq rusdi tegese dadalan rusdi al huda tegese pituri alladzi ja'akan tegaya ladzi min indillah saking sanding Allah la yattakhidhu sabila maka warana ngalap ya alladzina hu ing sabila rusdi sabilan ing dadalan yasluku tegese ngambah ya lagina kabehu ing sabil wa yarau sabilal ghayran lamun ningali alladzina ing dadalan lacuk dalalu tegese sasariya takhlu maka ngalap ya alladzina hu ing sabilal ghay sabilan ing dadalan zalika utul mangkana usar pinagoskeun iku bi annahum tetep kalawan satuna alladzina kadzabu iku ngagorokeun ya alladzina bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agungaken lan ana ya alladzina anha saking ayatina ghafilina iku kang lali kabeh taqaddama mithlu kang wis narima dingin apa umpamane kanu anha ghafilin. Jaritakeun tentang munajatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam diundang ku Gusti Allah kita datang ke Gunung Sinai nu aya di Mesir Yordania Libanon. Kangjeng Nabi Musa berangkat setelah titip ke Kangjeng Nabi Harun nu jadi lanceukna. Titip umat kade cek Kangjeng Nabi Musa. Kaulah dipanggil ku Gusti Allah. Titah munajat. Sabada syarat-syarat ngadilaksanakeun puasa 30 poe tambah 10. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa harita pas poean Arfah 9 haji. Ngumentek poean Arfah moal aya tandingna kautamaan kamulyaan. Sebab sejarah Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah munajat di Gunung Sinai sami tanggal 9 haji poean Arafah. Kangjeng Nabi Musa berangkat
naik langsung mukalamah jeung Gusti Allah sakumaha kamari. Kangjeng Nabi Musa turun di Gunung Sinai. Teu luhur gunung itu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa teh teu luhur. Wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Demi tin, demi zaitun, demi gunung Tursina Sinai, wa hadzal baladil amin. Makkah. Wahara Kangjeng Nabi Musa, orang lewat di sisi gunung Sinai. Aya itulah urut Kangjeng Nabi Musa munajat. Henteu luhur kuari ditaekan ku berbagai manusia timbanca negara hayang nyaho. Lain bae jelema mukmin muslim bahkan Kristen, Yahudi, Katolik, Protestan dan berbagai agama-agama lain hayang nyaho gunung nu aya dina Al-Qur'an nu pernah mukalamah Gusti Allah jeung Kangjeng Nabi Musa ditarekan kuari. Masya Allah, dipoto diabadikeun. Iman mente mahal, iman naik mana naik, iman mente. Ya Allah ya Rabbi, aya dina Al-Qur'an nyana maca disejarahkeun, dibacakeun di unggal negara, dibacakeun di unggal itu agama, dikunjungilah kuari. Iman mah ente sebagian ayat. Kangjeng Nabi Musa tanggal 10 haji diberi oleh-oleh ku Gusti Allah hasil munajat mukalamah jeung Gusti Allah. Oleh-olehna ieu kitab Taurat sebagai mukjizat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Dituliskeun isun agung cek Gusti Allah kaulan agung nuliskeun kanggo Kangjeng Nabi Musa kitab anu ditulis fil alwahi dina lauh min kulli syai'in tina berbagai perkara anu dibutuhkeun ku Kangjeng Nabi Musa dina urusan agama. Jangan jauhkeun urusan ieu haram, ieu halal, ieu haram, ieu halal, ieu makruh, ieu mubah, ieu sunnah, ieu wajib. Terkumpul dina kitab Taurat anu kitab Taurat ieu dibikeun ka Kangjeng Nabi Musa. Mawazata wa tafsila sebagai piwuruk petunjuk jeung sebagai pernyataan penjelasan likulli syai' kana setiap perkara. Ya Allah ya Rabb, bahasa Gusti Allah nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh wa katabna lahu fil alwah. Kami nu agung geus nuliskeun jang Kangjeng Nabi Musa kitab-kitab, tulisan-tulisan nu ditulis dina alwah. Tinggal ieu masalah alwahna lamun urang henteu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi teh nya. Alwah teh naon? Mantap Kangjeng Nabi ngajelaskeun alwah teh ay alwahi Taurat wa kana min sidril jannah. Nomor kahiji riwayat Kangjeng Nabi ngajelaskeun eta Taurat teh ditulis dina daun-daun sorga. Malaikat Jibril ku Gusti Allah dipanggil titah ka sorga. Kemudian tita nyokot daunan sorga bawa ke handap, dibawa ku malaikat Jibril alaihi salam. Tulis Jibril, ditulis ku malaikat Jibril alaihi salam, nu dibacakeun ku Gusti Allah
kalam eta mah eueuh nu nyaho mukalamah Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah teu nyaho ngan dicatat make bahasa Suryan Taurat buktina di sorga langsung ti adem ya Allah ya Rabb panjangna 12 hasta lamun sahasta sameter berarti eta daun surga 12 meter panjang cenah kiai lamun daunna 12 meter tangkalna sagede kumaha ulah nyaritakeun tangkalna sia engke ka ditu bae ka sorga dia tuh nuhun kiai ulah ka nuhun sia ibadahna datang ka mana nuhun ti heula bae algeus alhamdulillahan bae ibadah sia osok tahajud tilo duha tilo salat subuh jam sabaraha 7 manya nu kos kitu ka sorga Allah karim ditulis ku malaikat Jibril make jangjang malaikat Jibril tentang berbagai hukum-hukum anu patali jeung haram jeung wajib patali jeung halal jeung sunah patali jeung makruh jeung mubah ya karim beres aya 12 jumlahna bikin ka Kangjeng Nabi Musa gede amat eta kumaha manggulna Kangjeng Nabi Musa sia mah mikiran kos kituna bae dilipat ku Kangjeng Nabi Musa dan daunan sorga tersebut nu eusina hukum-hukum plek dibawa ku Kangjeng Nabi Musa dipanggul ya Allah di sorga adem satu ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ku kula ngahajat teh dicaritakeun rawi-rawina panjang geus urang mah janu bodoh ieu ngajina ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun teh bahwa eta Taurat teh ditulis ku malaikat Jibril alaihi salam dina inten Zabarjud cek sakaol Kangjeng nyarita inten Zamrud 7 biji inten 7 atawa 10 sia mah nyaho ka inten Zamrud teh ngan seukur sagede kieu kan dibeli 500.000 1 juta 10 juta 100 juta dipake cincin atuh inten ge gede 12 meter inten Zabarjud atawa batu Zamrud di sorga menang mawa malaikat Jibril lesa batu Masya Allah nu mantap kamari urang keur zaman batu kararieu bae ge dilesakan bekil clong kinclong eta lamun batu geus kinclong deuk kumaha petana deuk kumaha nambah husu apa naon sih kana salat henteu cek resep doang malah ngaganggu kana salat Allahu akbar duh batu itu geus kinclong itu mah encan tolol teh coba salat si kos kitu batu Zamrud lesangna pohara heranna luar biasa warna hijau anu eueuh tandinganana eueuh tandingna ieu hijau mengkilap luar biasa mantap kuari mahal ge Zamrud teh mahal ieu teh tulisan kitab Taurat ditulis tina Zamrud Masya Allah ditulis ku jangjang malaikat Jibril alaihi salam tentang hukum-hukum larangan haram tentang hukum perintah wajib, tentang hukum-hukum sunnah mubah dan lain-lain sebagainya. 12 meter panjangna mangkaning 10. Tertera tulisan di dinya. Haju kubaha eta Kangjeng Nabi Musa mawana dikersakeun ku Gusti Allah. Mukjizatna dibere eta batu teh sakumaha urang nyekel kertas bae. Leles sakumaha leles ta beusi di leungeun Kangjeng Nabi Daud alaihi salam nemantak urang lamun ngadoa Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyantal hadid li Daud alaihi salam Gusti pangleleskeun hate sarwiti anu keur meujana manglah terbogoheun ka kaula malah ngahina ka kaula nyiduhan ka kaula teh nganggap bahwa kaula teh lain jelema pajal kamang mangkula di hari penyana Gusti pangleleskeun kama layantal hadid li Daud alaihi salam
sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi di leungeun Kangjeng Nabi Daud alaihissalam beres ngadoa masyaallah sarwi ti datang kapending oh kamu Sarwiti naon di dekat dieu kula ndek nambahan omongan kula bawa kapendi teh jore kuari meuleuh jore sia sugan aing wajur teu wajur iyalah kamalayan tal hadir li Daud alaihissalam Kangjeng Nabi Musa ge sarua bae batu zamrud antu sakitu teu asa sakitu kandalna sakitu herangna di leungeun Kangjeng Nabi Musa percis kos kertas bae tilepkeun srek hiji deui tilepkeun ditendet ku Kangjeng Nabi Musa jadi ipis Masya Allah lain letik-letik jelema Kangjeng Nabi Musa alaihi salam lain sekedar muka lama jeung Gusti Allah ketika dibere mukjizat kitab Taurat ku Gusti Allah nu ditulis cek sakaol tina daun sorga cek sakaol Kangjeng malaikat Jibril nyokot batu nu bagus pang bagus tadi sorga Zabarjud atawa Zamrud gede panjang lebar herang tapi di leungeun Kangjeng Nabi Daud dan jadi Musa setelah ditulis kitab Taurat tersebut diletikeun ku Kangjeng Nabi Musa Masya Allah ditilep hiji deui ditilep ditumpuk ditendet ku Kangjeng Nabi Musa set jadilah Taurat buku ya Allah ya Rabbi diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tapi urang yakin ya Allah percaya penuh lantaran urang iman ka Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an geus nyaritakeun wa katabna lahu fil alwah ya Allah kami nu agung geus nuliskeun jang Kangjeng Nabi Musa kitab Taurat ditulis dina alwah sakumaha tadi min kulli syai' di jerona teh aya tulisan-tulisan nu patali jeung larangan nu patali jeung perintah nu patali jeung mubah nu patali jeung sunnah nu patali jeung makruh jeung berbagai-bagai anu dibutuhkeun ku Kangjeng Nabi Musa fiddin dina negakeun agama nu mantak di dia jadi badal mau'izatan wa tafsila jadi badal di mana jadi badal tina mingkuli syai pan mingkuli syai mah JR ku badalna mau izotan nasab JR sote dina zahirna lantaran ai mahal nama nasab wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai eta teh jadi mapul tina lapad katabna geus satu berarti ari mahal nama nasab nu mantak di dieu badalna ge mau izotan wa tafsila nu teu mondok mah puyeng pokoknya nutung mondok mah puyeng, nu mondok ge puyeng. Tuh, mantak badal, mantak Jalal Wanin ngajelaseun badalun minal jari wal majruri qablahu. Mau izatan jeung wa tafsilan teh mau izatan dari badal. Di mana? Minal jari wal majrur qablahu memeh ieu. Geus mau izatan teh jadi badal tina mingkul syai. Tafsilan mah diatapkeun kana mau izatan. Ieu carita maca. Ieu cenah kiai hese amat aing hese. Kumaha sia? Cek kiai nu bisa tuh sakitu bae hese. Hampura tuh. Henteu cenah kula ge seru hese. Hese. Mun can dibongkar mah. Urang lamun belut di jero aing can diasupkeun mah leungeun ka jero can kacekel. Barang dicekel, barang diasupkeun mah ka jero guriwal aya, empuk horeng. Masyaallah. Naon belut? Sia masuk aju keong-keong. Maksudnya ngasupkeun leungeun kadinya beudang empuk naon belut saya pikiranna ngeres aju ka ditu bae kalau di imah Taurat turunkeun ku Gusti Allah tulis ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam ngan sakadar wa katabna lahu fil alwah
tengah jelaskan cara nulis ketika orang tadi jelaskan cara nulis cek Kangjeng Nabi wala sok aya nyaho tama urusan Allah maksudnya cara-cara nulis malaikat Jibril kumaha Allah tengah jelaskan ulah sok aya nyaho geus sakitu bae geus ngadu jelas Taurat aya dicekel ku ari ku Yahudi aya keaslian Taurat do asli nun can tahrif ngan kunyana dirobah-robah kunaon eta ku embung iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kabelah dieuna embung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takabur nyeklan Taurat nyeklan Injil padahal kuari mah geus diganti kitab ku kitab Al-Qur'anul Karim urang mun nyaritakeun Taurat seperti pohara kitab samawi hebatnya pohara kebutuhan Kangjeng Nabi Musa min kulli syai' yuhtaju ilaihi fiddin aya kabeh dek nanyakeun naon masyarakat dek nanyakeun kaum masyarakat tina mimiti anu diharamkeun jeung kemudian anu diwajibkeun nu disunahkeun nu dimakruhkeun mun cara bahasa kuari mah nu dimubahkeun aya kabeh dina kitab Taurat yuhtaju ilaihi fiddin aya kabeh nu mantak ieu teh mawa'izatan wa tafsila kitab Taurat sebagai mau'izah piwuruh petunjuk wa tafsilan jeung penjelasan-penjelasan likulli syai' karena seluruh perkara naon aya dina kitab Taurat jeung kebutuhan negakeun agama di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aya geus kitab Taurat bawa ku Kangjeng Nabi Musa poe lebaran tanggal 10 haji ya Allah instruksi ti Gusti Allah fakulda kaulan wa agung hai Musa nyarita ka anjeun regepkeun khulha biquwwatin wa'mur qaumaka yakhudhu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin dicekelan ku Kangjeng Nabi Musa kitab Taurat instruksi ti Gusti Allah hei Musa khudha cekel ku anjeun ieu Taurat bawa dikuatin dengan kuat sungguh-sungguh jeung nyaat awas wa mur qaumaka perintah kaum anjeun untuk melaksanakan yakhudhu bi ahsaniha kena nyokot jana karupang bagus-bagusna secara baik nyana kudu nuturkeun anjeun ceklan anggaran kitab Taurat cak Taurat haram cak Taurat wajib cak Taurat mubah yakhudhu bi ahsaniha cokot dengan sebaik-baiknya ulah keluar tidak aturan kitab Taurat bengekeun Musa saurikum daral fasiqin kaula bakal ninggalikeun ka anjeun kana desa-desa tempat-tempat kampung-kampung jelema nu pararasek ti mimiti Firaun Mesir nu kamari jeung anjeun pesetruan anu kuari Mesir geus penghuni jelema pasek bejakeun ku anjeun Mesir teh anu dicicingan ku jelema pasek paehna ditereuy ku laut saurikum daral fasikin kaula bakal nempokeun ka aranjeun kabeh bejakeun ka umat tentang kaum Samud anu dipimpin ku Nabi Saleh alaihi salam umatna dihancurkeun berikut nagarana saurikum darul fasik kaula bakal nempokeun ka anjeun jeung kaum anjeun kana siksaan kaum Samud kaum Ad kaum Lut jeung berbagai kaum-kaum anu teu nurut ka nabina jeung ka rasulna disiksa dihancurkeun ya Firaun beserta kaumna lawan Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam
Raja Namrud kitu kene jeung kaumna, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dihancurkeun ku kaula. Ulah bakal jaritakeun cek Gusti Allah darul fasikin, pecakeun ka kaum, kabeh kaum anjeun nurut ka anjeun, ulah nyieun macem-macem. Mangga Gusti cek Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ka negeri Palestina, ka Israel, dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ka Yordania, ka Mesir, dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Syria, Syam, Timur Tengah. Harita jajahanana adalah Israel. Kangjeng Nabi Musa ngembangkeun agama, dibere mujizat kitab Taurat, dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa ka kaumna, kade kudu cekelan ieu kitab Taurat sebaik-baikna, maju mundurna berangkat tak kumaha cek kitab Taurat. Aya larangan dina kitab Taurat ulah dipaju, aya perintah cek kitab Taurat laksanakeun. Ya kudu biasa dia. Bari Kangjeng Nabi Musa teh ngabeja-bejakeun, saurikum darul fasikin, Gusti Allah bakal nempokeun kaum-kaum anu teu nurut ka rasulna. Tok deuleu Mesir, tok deuleu Yordania, tok deuleu kaum Ad Yaman, tok deuleu Syam, Namrud, Baghdad dan lain sebagainya. Saurikum darul fasikin. Khususna Kangjeng Nabi Musa alaihis umumna jang urang Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa tita nyampaikeun ka kaumna naon bedana atuh jeung urang. Sarua jeung hei bangsa Indonesia, ceklan kitab Al-Qur'anul Karim. Cak Quran wajib laksanakeun, cak Quran haram tinggalkeun, cak Quran mubah gae pilih ku anjeun, cak Quran makruh wayahna kade. Cekelan ieu Al-Qur'anul Karim sapageuh-pageuna sakuat-kuatna jeung sabagus-bagus moal kebal hirup di dunia. Cak Gusti Allah saurikum darul fasikin, kaula bakal nempokeun ka aranjeun kabeh desa, kampung, tebak, negara. Selema anu pararase kabeh urang deuleu gara Mesir nu baheula dicicingan ku Firaun. Firaun kanyut berserta kaumna karena nyana teu nurut ka Gusti Allah. Deuleu Yaman kaum Ad siksa ku Gusti Allah. Deuleu Yordan kaum Samud, deuleu di Yordan tuh Kangjeng Nabi Lut alaihissalam dibalikeun taneuna. Tandus datang ka kuari. Deuleu Raja Namrud, hayu deuleu saurikum darul fasikin. Kuari urang ulah jauh-jauh nu baheula atuh kuari bae deuleu Aceh disunamikeun kade. Aya naon si Aceh sangkilang negara urang kadengena mah Serambi Mekah tapi keu dahsyat amat sampai ratusan juta pae. Aceh didinya lah tempat jelema-jelema anu bisnis ganja. Geus teu kudu dicaritakeun datang ka kuari lain tararobat masih ke ganja ku Gusti Allah dijadikeun dihareupeun imah tukangan imah geus puguh di pegunungan. Daharnya nama make ganja. Lain teu aya kiai geus capek caritakeun haram teu didarenge ku umat. Aceh, Serambi, Mekah siksa ku Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun Gunung Galunggung Tasikmalaya, urang lamun nyaritakeun Tasikmalaya negara, kota santri, kota pelajar Jawa Barat, Tasikmalaya. Panglobana kiai Tasikmalaya, ustad Tasikmalaya, santri panglobana Tasikmalaya. Kemajuan segala rupa Tasikmalaya. Tapi ingat, Oma Irama urang Tasik, Epitamala urang Tasik, Ice Trisnawati urang Tasik. Sadai sia leuwih nyaho tibatan aing. Tuh, aing pajarna mah ku urang luar mah nang aing bae. Ieu lain nang jamaah goblok. Hayu di Tasikmalaya emang kumaha kitu timbul Tasik karena baju ya kos kitu.
lamun kula nyaritakeun ye seluruh band-band Indonesia pangheulana nyaba ka Tasikmalaya carang Tangerang ngadatangkeun Dedi Stan sacarang ngadatangkeun Ucok Harhab Tangerang carang ngadatangkeun bangsa penyanyi-penyanyi band kelas nasional carang di Tangerang maka kara kuari-kuari baheula Tasikmalaya lain lalagaan di Tasikmalaya pangheulana mabok Tasikmalaya pangheulana timbul segala rupa Tasikmalaya kredit ala Tasikmalaya segala rupa aya di Tasikmalaya teh lain lalagaan urang nyaritakeun pondok pesantren modern maju Tasikmalaya nyaritakeun pondok pesantren salaf nu jadi wali Tasikmalaya bahkan lamun urang nyaritakeun Syekh Khalil kitu nu kurang di jarahan teh Abdul Muhi pamijahan Tasikmalaya nu mantak eta Syekh Abdul Muhi teh boga tetengger di mana abdi cicing moal dituduhkeun di tempat anu ibadah ka Gusti Allah moal wali mah begitu geus cicing di Garut kita pindah ku Gusti Allah Tasik Garut bacan sabaraha kata asik setiap tugas wali cicing didinya berarti didinya loba musuh-musuh Allah sakumaha nabi nu matak diturunkeun di Mekah musuh Allah na ambalaya diturunkeun di Baghdad musuh Allah na turunkeun di Syria musuh Allah na ambalaya turunkeun di Mesir musuh Allah na ambalaya nu mantak di Cikupat teh diturunkeun nabi balener jelema ulah ka amin sia ya Allah urang kerja ditakeun ku naon galunggung lain timbul ti sungut kula tapi timbul ti guru kula ketika kula ke Tasikmalaya jeung para santri jeung guru yuk coba orang nempo ka ditu cek almarhum ajengan imam coba ayo orang nu boga duit ala kadar beulikeun ka Supermi atawa urang meuli bacang ayo kabehan ieu ke dulur urang berangkat kula terus ka Tasikmalaya sedihna luar biasa ningali kam-kam ningali di desa-desa, di balai desa, ningali di berbagai tempat. Masya Allah tidak terkecuali orang kaya, orang miskin. Ajengan nyarita, terang te, numantak i galunggung bitu. Kami ngadarengekeun, ente. Zinah loba di dieu, mabok loba di dieu. Jelema nu korupsi loba di Tasikmalaya, nu ngeridit loba di Tasikmalaya. Lain cakula cak guru kula nyampaikeun ku hari besi kasinggung orang Tasik di dieu cak orang Tasik henteu aing nyaho leuwih nyaho ti sia cenah kiai ai kitu onam nuhun Tasik mah kumaha ji dongeng ajengan teh tuh rancapaku tuh anu didongengkeun nya nyaho murid akang teh tuh di ditu teu bener murid akang tuh di ditu teu bener tengaku ka guru lain tengaku lantaran haju ngeridit ke dongeng kula di ditu Masya Allah geus beres dongeng haju karak neuleuh deui ka desa didinya ditampung tadi balai desa nu kula kuari ka inget-ingeteun hiji doang aya awewe geulis jasa di juru Masya Allah eta doang kadedeulekeun datang ka kuari haju pada hari tadi bawaan ke Jakarta sahan undeg cakate kula aing mawa bae kitu hiji eta tah Tuh lain kitu dina harti teu nu jore teu nu geulis teu nu kaya teu miskin ngahiji bae di balai desa ngahiji bae di bangunan itu ngahiji di musola di masjid Masya Allah karim galunggung eta teh kunaon eta teh makhlukna kaumna geus kaluar ti aturan Al-Qur'anul Karim mun urang neule Bandung mantak di Bandung digoyangkeun di Bandung teh digempakeun saeutik 10 20 mah gak Garut loba nu podar Cianjur kitu kae urang lamun nyaritakeun Padang datang ka kuari sabaraha ribu jelema nu teu puguh kuburanana diambleskeun ku Gusti Allah boro-boro di Padangna urang lamun neuleuh di dieu bae urang Padang mah teu meunang salah saeutik dagang di mana bae di tengah jalan lolos Padang emang kumaha gitu peuguh perhitungan sukat sikut Padang
asal geus datang Padang bae urang pribumi nyingkir kabeh. Ieu Padang. Jadi kalakuanana teh kos kitu tah Padang. Walaupun sebagian aya nu bener Padang ge sarua bae. Anu nyekel kana ilmuna pohara ngan mayoritas tu datang ka urang kos kitu. Hese jasa lamun ku urang dinasehatan Padang. Ieu Padang, pohara jasakan Padang. Masya Allah, mantap beres di ditunda ku Gusti Allah. Ieu mah keur carita saurikum darul fasikin. Henteu kudu Mesir, teu kudu Yordan, henteu kudu Syria Baghdad, teu kudu. Urang mah di negara urang mah saurikum darul fasikin. Kaula bakal nempokeun ka aranjeun kabeh wahai bangsa Indonesia tu deuleu Aceh. Darul fasikin. Tuh deuleu Galunggung. Tuh deuleu Padang. Tuh deuleu Palembang. Tuh deuleu Jakarta kebanjiran. Saurikun darul fasikin. Ngan kulantaran pasekna setengah-setengah. Sebagian pasek, sebagian ente, sebagian pasek, sebagian ente, sebagian pasek, sebagian ente. Allah masih menghargai di Jakarta ka Habib-habib jeung ka kiai-kiai. Allah masih menghargai Tasikmalaya ka kiai-kiai jeung ka ustad-ustad. Allah masih menghargai Padang kiai-kiai ustad-ustad gitu kene Aceh. Lamun cacak-cacak Allah geus teu menghargai kadinya beureung dibeakeun ku Gusti Allah. Saurikum darul fasiki. Dicaritakeun kitu. Hartina sing hade urang. Citra sing hade citra. Kula titip ka citra sing hade. Urang kula liwat kadinya bau antingna sabelah gede sabelah henteu. Buuk sabelah beureum sabelah henteu. Beuh pohara jasa. Walaupun Ki Pudoli mosok di dinya mampir. Haji Pudoli segala kitu Haji Pendi. Bebejana mah ngagebegan jagong padahal mah lain jagong-jagong teh. Tanu ngagebeganan. Ya jagong nama sapira jagong atuh di imah ge aya. Tapi eta tah masyaallah karim sing ade. Cek urang Cikupa sing ade eta puri. Tukang ini mah kiai emang kumaha gitu. We di puri mah aman. Sore-sore loba di dinya ge lain deuk maksiat teh memaraca sholawat di dinya kabeh. Beuh di puri mah urang rajeg ka puri deuk baca sholawat, urang pangodokan ka puri deuk baca sholawat. Urang gelam ka puri deuk baca paduyun-duyun ke gerageh deuleugeh ke asar di puri. Macet luar biasa. Ulah disangka maksiat maca sholawat. Saya yang serikeun aing nya. Aing sih teu percaya masa bodoh tuh. Aing ente teu percaya. Saurikum darul fasiki. Numantak kula kadang-kadang aya hudang ti peuting ieu keur carita osok hudang inggis. Ya Allah ya Rabbi salametkeun abdi, salametkeun keluarga abdi, salametkeun tatangga-tangga abdi, salametkeun Gusti ieu kampung abdi. Lantaran abdi nyaho jasa di tukangeun imah teh masyaallah karim kararumpul jelema di dinya ikhtilat. Geus botip geus macem-macem dinya teh. Beusi ku Gusti Allah ditimpahan ku batu. Beusi ku Gusti Allah dihujanan batu. Beusi ku Gusti Allah dibalikeun kampung teh. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kula ngomong deui ka Gusti ulah waka atuh puri mah jalur leuwih dasar ke citra itu. Pohara. Itu bae heulanan sakula teh citra bae deuk dibalikeun masa bodoh. Cek urang cita pun kitu amat. Saurikum darul fasikin. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah karim. Kangjeng Nabi Musa mawa kitab Taurat titip Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa. Jalankeun kitab Taurat, kembangkeun di masyarakat, bejakeun larangan-larangan supaya ulah ngalaksanakeun, bejakeun perintah-perintah supaya ngalaksanakeun, bejakeun Musa ka kaum anjeun. Timur Tengah bejakeun. Mangga Gusti. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق Musa kaula bakal mengkolkeun ka jelema-jelema anu sararombong
tina ayat-ayat kaulan nuku anjeun dijelaskeun Taurat ka ayat ka umat kitab Taurat ku anjeun dibawa dibacakeun disampaikan ka umat ieu teh larangan kade ulah dilaksanakeun ieu teh perintah laksanakeun anjeun teh bakal dakwah seperti eta tapi di tengah-tengah kaum anu ku anjeun didakwahan teh aya jelema anu sombong ka bina-bina teu daek nuturkeun kana Taurat insyaallah cak kitab Taurat ieu teh larangan nya nama nabrak bae cek dina kitab Taurat ieu teh perintah nya nama hare-hare bae deuleu ke Musa jelema nu sombong teh bakal aya sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq kaula bakal mengkolkeun tina ayat-ayat kaula dalil-dalil kekawasan kaula tidak dada melanjeng lain-lainna alladzina yatakabbaruna kajelema anu tala kabur sarombong fil ardi di muka bumi bighairil haq tanpa hak bi an akhdhalahum ku kaula engke bakal dihinakeun sarua lamun tadi seurikum darul fasikin jelema anu para rasek teh daerah-daerah tempat-tempat aku kaula bakal dibejakeun tah geus kukula dibejakeun engke di kaum anjeun aya jelema nu takabur tetep bae teu nuturkeun aturan-aturan kitab Taurat nah ieu ge bakal dihinakeun ku kaula sarua jeung kaum-kaum nu baheula fala yatafakkaruna nyana teu daek malalikir tetep sararombong bae dibejakeun ku dibejakeunna eta kitab Taurat disampaikeun ku disampaikeunna ka kitab Taurat tapi tetep teu jadi jelema eta teh engke bakal aya tatap jelema teh masih jekelan karena watak hawa nafsuna bae bakal aya lamun baheula kitab Taurat seperti eta amanat Kangjeng Nabi Musa sarua Al-Qur'an sarua jeung wahai kiai ulah kaget di lembur anjeun lamun anjeun nyampaikeun Al-Qur'an bahwa kreditan teh haram tetep jelema ngredit bae mun anjeun nyampaikeun bahwa mabok teh haram jelema marabok bae mun anjeun nyampaikeun zina teh haram tapi tetep bae jelema zararina mun anjeun nyampaikeun bahwa korupsi teh haram tetep bae pejabat korupsi ulah kaget sebab saurikum darul fasikin jelema-jelema fasik teh ku kaula geus dideulekeun tuh nagarana tuh daerahna dihancurkeun maka jelema nu teu nuturkeun Al-Qur'an bi an akhdhalahum tetep ku kaula bakal dihinakeun deuleu secara pribadi-pribadina mantan pejabat jadi sampah masyarakat dihinakeun nu kamari mulia kuari hina nu kamari sugih kuari susah lain saeutik urang deuleu ku mata urang kuari aya nu disetrukeun ku Gusti Allah nu diedankeun ku Gusti Allah aya nu digeringkeun teu eureun-eureun ku Gusti Allah anu teu inget nanaon kuari teu nyambung jeung jelema kamari di bapak-bapak di bos-bos kuari dihinakeun ku Gusti Allah bi an akhdhalahum dihinakeun secara pribadi kamari di bapak-bapak di mumule kuari manehanana ngagoler di masakit kuari setruk kuari teu nyambung pikiranana nu gering bae anu di penjara bae dihinakeun ngaranna kula inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati kemudian nyana diondang nyana hadir salah satu ucapanana nu nyentil ke para kiai cek nyana perayaan maulid dirayakan, perayaan haul dirayakan, wali-wali disebut, tetapi kenapa cakjana masih demen pakai samarenda? Termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir, saya tahu kiainya masih seneng pakai samarenda. Kukula dicatat di hati kula tepoho datang ka kuari. Begitu kula kapanggih dari jeung Agus Junara, sasalaman. 4 mata mau diceritakan di mana-mana nak. Kukula diceritakan sasalaman. Sebentar lagi Pak Bupati
akan dihinakan oleh Allah. Sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai. Jangan tanyakan ke Agus Junara, ngariku keneh ku hari ini. Kula ngomong 4 mata, henteu dindol baja lemah. Sebentar lagi akan masuk penjara. Kula mah ngomong kitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala demi Allah henteu. Henteu, eta ngomong kitu ge kalau pasan ngomong mah eta mah. Heuh kalau pasan ngomong. Begitu Agus Junara tek masuk penjara. Ya Allah, ya Rabbi hampura abdi teu ngadoakeun Gusti. Eta mah kalepasan ngomong karena nyana teu menghargai kiai-kiai. Karena nyana teu menghargai wali-wali. Karena nyana teu nyahueun kumaha hatena para wali Allah. Ulah neuleuh samarendana, ulah neuleuh jubahna, ulah neuleuh naon kitu ngaranna sorbana, tapi nyana can nyahueun hate-hate jelema. Lamun neuleuh jubahna, neuleuh sorban, neuleuh samarendana, katipu atuh kabeh jelema. Berarti anggapan nyana wali teh jelema rudin kos jelema tukang kitu sol sepatu. Salah, eta mah satu perjalanan. Geus datang ka derajat mah atuh teh urusan Allah ka ditu mah. Nyada teu baca Imam Syafi'i, nyada teu maca para imam mujtahid, nyada teu maca Tuan Abdul Qadir, nyada nyentil para wali, para kiai, kukula dicatat di jero hate. Cilaka sia teu ngarti kecuali sia haju nanya ka aing sia. Kieu cenah kiai sombong amat, kanyana aing mah sombong ge kasih henteu. Kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tek. Bapak bupati sing hade, engke bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Teu ngomong nyana. Termasuk aya catatan di jero hate kula pataju sobirin. Aya di jero hate kula waktu nyana namu ka Abah, kurang sopan nyana ka Abah. Ngan moal dibejakeun, hina sia bakal. Awas ya, teu nyaho Abah aing. Adi cangke aing bener. Ye, aja anu ngomong camat, emang kabasia naon? Henteu naon sih. Ai saya teu nyaho mah. Lamun nu nyaho, awas. Je teu nyaho. Catat di jero hate kula aya catatanana hiji-hijina pejabat kula lamun keur jeung pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan hate henteu sia awas ya Abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti Abah aing ala kadar-kadang sok khusyuk teh ti Abah aing sia teh nyaho sia teh nyaho je dicatet bener. Orang menyeritakan para wali di zaman Sesari Pidatullah atau nu antika Sesari Pidatullah. Orang nyeritakan para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atau Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atau Ambalaya. Kuari zaman Habib Lutfi atau nu anti Habib Lutfi atau Ambalaya. Jelema na diantikeun mah biasa-biasa bae. Atuh komuga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah. Nu anti ka kaul atau Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya aju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula nyaho pejabat anu gregeteun ka kula mah tetep bentem teu bendu lamun bendu moal daratang haji ka dieu terus terang bae mun bendu emang nang saya daratang haji ka dieu emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu atuh sia bae naonan ka dieu je nang Allah tewelan ngaji sia batur nu bendu pek bae masalah teu nyahueun hate kula nyana hanya istriku yang tahu hatiku iya ketika aku lapar istriku tahu ketika aku pada sakit badan istriku tahu ketika kelihatannya rindu istriku tahu sia masuk ke toko situ. Iya, assalamualaikum darul pasikin belum. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kos kumaha coba kiai? Kabangkarahan umat Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho coba. Kos kumaha? Akur henteu jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad nu di zaman ayeuna tahun 2015. Ieu bakal dicaritakeun. Wa iyarau kull ayatin la yu'minu biha wallahu alam bisawab. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib, Allahu la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail.